Ade nyingsa tong luhur teuing ka tempo. Urang pohon teu pake cangcut. Anjir, ih tempo gerak urang nimu naon. Ih, halus. Urang minta hijinya. Atuh biasa we tong bari poporongos. Yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga. Bobotoh neng. Nuhun mak. Saha eta sawau? Teuing atuh jugtanya kumaneh karunya bisi nyasab. Mak, punten mak. Iya abi aya tuangeun. Atur nuhun pisan cu. Da mama tos tuang tadi di Solaria. Oh, atuh ari kitu mah kanggo rerencangan abdi we nya karunya yatim. Teu tiasa kitu ai tos dipasikeun ka emak mah nya ditampi we. Tah gentos nama emak gaduh rongsok mangga we dipilihan bilih aya nu kaangge. Moal mah ada pangangguran ge abdi mah elit. Sambong amat. Tong kitu maneh teh titin karunya cokot we sugan aya jimat. Atuh abi bade nyandak nu ieu we nya mak. Tah nu ieu. Enggak gelising manfaat eta mah kacana ge warisan ti uyutna sangkuriang. Sok leulewihan. Anjir ih maneh reuas. 1 likur, 2 likur, 3 likur. Meniku harare hese teuingnya neangan duit zaman ayeuna mana urang pay letter isukan jatuh tempo deui. Maneh aya simpenan teu tin ku urang mong pake heula. Si eta sok pura-pura bonge ari masalah duit mah. Tah tempo saldo urang oge 0. Heueuh. Teuing atuh geus 2 minggu om tatang can aya transfer deui. Buah manehna geus bogaeun gaduh nu anyar gampang masih kene aya om Burhan isukan oge ditransfer. Heueuh nya. Yap atuh wong sampeurkeun we ayeuna ka imahna urang rek minta duit jeung meuli reksona kelek urang geus boga burayak. Kini dina jublek baju berem dipoekeun. Nini rada geblek rek dibelem teu daekeun. Dulug dug dag naik motor ka Banjaran. Anu bodog diudag-udag ku dokter rek